Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka ieu ukur netelakeun yen walaran Kanjeng Haji anu nyarioskeun yen anjeunna bade sareng bongkokan teh dihartikeun kuno sejen mah nyaeta ngayakeun serangan badag. Nu matak kabuktian di dieu durder perang campuh ceuk Ki Ragapati. Nah, upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ngadenge caritaan Ki Ragapati anu anyar balik nyilidi kaayaan sanaya mah jadi bingung. Ki Ragapati cumarita kitu teh kahartina ku sanaya mah yen Ki Ragapati geus ngajak sanaya pikeun milu ngagempur kakuatan kumpeni. Tapi munnya pamaksudan Ki Ragapati kitu sanaya jadi bingung mikiranan Nyi Sunia. Sanggeus kajadian dikepung musuh sawatara poe ka tukang kapan Nyi Sunia teh tatu parna awakna kabeuleum jeung loba kaluaran getih dumeh karahutan ku pakarang seukeut bogana musuh. Lamun aing bareng init ka medan perang jeung Ki Ragapati kumaha nasib si Nyai Sunia ieu ceuk hate sanaya. Sigana jalan pikiran sanaya teh bisa katebak da buktina Ki Ragapati nyarita kami arek gabung kana perjuangan. Tapi omat sia kudu ngarawatan Nyi Sunia. Sameme Nyi Sunia cager bener ku sia montong ditinggalkeun. Ceuk Ki Ragapati. Di omongan kitu sanaya mangeluk semua era. Arek teu era kumaha da kapikir kumanehna. Batur mah bajuang ngalawan musuh. Ari manehna ngadon ngagugulung awewe. Tapi pikeun kadua kalina Ki Ragapati siga anu bisa nebak si hate sanaya. Sauraanan dulu, sauraanan. Kemo Nyi Sunia geus sehat, sabihara bihari. Sok aing susul ku sia. Susul ka mana? Omong sanaya semu bingung. Samemeh ngajawab katara paroman beungeut Ki Ragapati teh semua anu alum. Kanjeng Haji teh parantos diiringkeun ku walas-walas prajurit pasukan siluman kanggo muru Nagri Mataram. Ceuk Ragapati semungahlas muru Nagri Mataram.
badai naon Kanjeng Haji Jengkar ka Mataram cek sanaya heran sakumaha nu barang teh disebatkeun ku anjeunna rehna anjeunna mah bade nebus dosa ku seueurna korban jiwa rahayat Jampang ku jalan Serabongkokan ka Kumpeni anjeunna alim langsung ka Kumpeni namung bade Serabongkokan ka Mataram bae kitu saurna ceuk Kiragapati bangun sedih jeung teu purun nyaritana teh mitra kaum dangu Kiragapati nerangkeun yen nya cenah Kanjeng Haji Parawatasari teh tigin kana janji yen perjuangan diri mah sagalana jeung jang kepentingan rakyat jadi lamun rakyat jadi korban dumeh perlawanan Kanjeng Haji nya mending eureun bae cenah anu penting rakyat teu ngarasa jadi korban tapi munnya Kanjeng Haji pamadeganna kitu naha atuh henteu dikukuku anu sajena contona naha atuh Kiragapati oge henteu ngagugu tapi ngadeun terus bae bajuang ngalawan Kumpeni ceuk sanaya neuteub seukeut ka Kiragapati pikeun sakadapan mah pananya sanaya teh ukur dijawab ku seuri leutik anu ngalarantarankeun aing tetep bajuang deh ku sabab Kanjeng Haji oge kapan nyebatkeun yen jalan pikiran jalma teh moal sarua da eta pangajen Kanjeng Haji kana kabebasan mikir teh ku aing rek dimangpaatkeun kami bakal anger rek bajuang da kami yakin ku Kanjeng Haji oge moal diwaga atuh leuwihna teh eta ari Kanjeng Haji teh kapan keur ngabela rakyat sedangkan rakyat teh rupa-rupa kapan aing oge sarua rakyat ka Kanjeng Haji ku aing rek ditemongkeun yen rakyat teh lain ukur jadi tukang lalajo atawa tukang nungguan pangbela batur tapi rakyat oge sarua boga tekad perjuangan ieu tekad aing sakaligus dipake ngajawab ka musuh-musuh urang kapan disangkana ngalawan Kumpeni teh ukur kahayang hiji dua udeg-udeg jalma anu baroga cetak pugu-pugu lain kahayang rakyat cenah diaku kahayang rakyat malah anu kalau menyebutkeun kieu rakyat teh rakyat nu mana da ku aing mah rek ditemongkeun ye yen ceceupna ka penjajah teh lain ukur ka ceceup hiji dua jalma anu ngaku pamimpin perjuangan tapi oge penjajahan teh jadi kaceceup balarea nyaeta rakyat ditadar Sunda Serabongkokan anak Kanjeng Haji ka Mataram ukur beuki ngeceskeun yen sabenerna Kanjeng Haji teh henteu bajuang sosoranganan sabab sakumna rakyat oge sarua bajuang ngeurang kene ku sia bakal datang mang bulu-bulu atawa mang ratus-ratus Kanjeng Haji Parawatasari anu ngawak-ngawik kadoliman ceuk Kiragapati cacarita mani sumanget pisan ngadenge eta omongan sanaya teu karasa ungeuk-ungeukan minangka panuju kana pamedegan Kiragapati da ceuk pamikirna mah memang kudu kieu cita-cita ngajegeun haja nagara teh kudu jadi cita-cita sarerea lain ukur cita-cita jalma anu disebut pamimpin wungkul tapi oge sabalikna deui lain ukur jadi cita-cita rakyat leutik wungkul tapi ari nu jadi pamimpin mah ukur heueuh beuk bae
sanaya mimiti ngarasa yen sabenerna serah bongkokan anak Kanjeng Haji teh boga silib sejen pikeun ngabentuk kekuatan rahayat. Serah bongkokan anak Kanjeng Haji teh lain nyingkahkeun perjuangan rahayat tapi sabalikna jadi ngagedurkeun sumanget anu leuwih rohaka deui. Kanjeng Haji hoyong nemongkeun ka musuh yen ieu teh lain perjuangan diri Kanjeng Haji pribadi wungkul tapi oge mangrupa perjuangan sakumna bangsa. Sabab satu tasna Kanjeng Haji taluk bakal kagantian ku pajuang-pajuang sejen anu boa kekuatanana leuwih samakta deui. Jadi gitunya kahayang aing mah. Sia cicing heula di dieu. Sadungdung nyisunya tacan sehat. Omat ulah ingkah di dieu. Sabab poncot pasir Badigul Rancamaya teh hiji-hijina tempat anu aman pikeun panyumputan. Barat kumpeni teh keur nyak serak neangan pasukan pemberontak. Tapi ari ka poncot pasir Badigul mah eueuh anu waraniun. Ku kumpeni pasir Badigul patilasan Prabu Siliwangi teh dianggap hiji tempat suci anu teu meunang diganggu. Caritaan kita nu jiwa baredo anu cenah bangsa kafir mah pamali ngalanto ka tempat suci Karaton Pajajaran. Dah, tuk nepikeun ka denget kiwari henteu boleh digugu. Ieu teh jadi kauntungan keur urang. Kitu tah sanaya. Ceuk Ki Ragapati wawadi ka sanaya. Sanajan bari jeung berat oge. Sanaya teh akhirna ungeuk. Henteu arek berat kumaha dari hate-hate nama. Manehna teh geus jejerged. Hayang milu jeung Ki Ragapati. Tapi ari inget ka Nyi Sunia, manehna oge jadi teu tega deui. Da jeung nyana, Nyi Sunia teh kudu aya anu ngurus. Manehna teh keur tatu. Bagian awakna anu kabeulem kudu dirawat kalawan titen supaya kasehatanana bisa pulih deui. Bek urus Nyi Sunia sing benar. Lamun tugas sia di dia geus rebes beres daya bayana sia nyusul aing ka Tatar Wetan. Omong Ki Ragapati deui. Baruk Ki Raga teh arek muru ka Tatar Wetannya. Ceuk sanaya kageteun. Rombongan Kanjeng Haji teh parantos jengkar di Bayun. Kana tilu atau 4 poe ka tukang. Aing ge kudu bisa marengan Kanjeng Haji muru Mataram. Ceuk Ki Ragapati deui. Teu puguh Ki Raga mah. Tadi cenah Ki Raga teh nyarita arek tetep ngagembur musuh. Tapi ayeuna ngaden boleh erek milu serah bongkokan. Omong sanaya hanyelu. Nah sia, da aing mah teu kungsi ngaku arek serah bongkokan. Arek sote nyusul Kanjeng Haji dulu. Lamun geus aya di ditu, nah arek naon atuh? Hanya kumaha aing we deuleu. Medra sanaya tetep helok karena jalan pikiran Ki Ragapati ya deh. Sanggeus mere wawadi pikeun ka sakitu kalina, Ki Ragapati teh tungtungna ningalkeun sanaya di ponclot pasir Badigul Rancamaya.
Mitra kaum dangu sabot sanaya keur ngajentul sorangan kurunyung Nyi Sunia lempang na ingkud-ingkudan sanaya ngareret kagigir bari hatena rada ngalas cek dugaanana Nyi Sunia teh bakal tanpa daksa sabab bitisna anu kabeuleun teh geus teu bisa mulus atawa balik deui kana kaayaan samemeh cilaka ku seuneu salian ti kulitna jadi kadewil jeung rengkeng teh leumpangna oge kaganggu ari dina palabah pipina aya urut tungtung gobang ngagaris kusabab tatuna rada jero atuh sesana teh henteu bisa leungit geuning ari piit meting tara anggang ti sayangna geuning ari jog-jog Kang Sanaya kunaon geus sababaraha poe gawe tengan ngahulang bae cik Nyi Sunia bari rek milu diuk gigireun sanaya ngan kusabab tatuna tacan mending pisan atuh basa rek diuk teh hese beleke nepikeun ka kudu dibantuan dituyun ku sanaya ari geus dibantuan mah Nyi Sunia teh bisa diuk aja ge renghap manehna rumenghap bangun sumpeg pipikiran malah sakitu geus diuk jeung sanaya sakitu manehna tadi ngarasa helok dume sanaya ngahulang bae ayeuna mah malah manehna anu ngahulang salila-lila Nyi Sunia neuteup ka jauhna ka padataran handap anu remet ku kakayon ari di tebeh kulona Talagarena Mahawijaya patilasan pajajaran teh caina canem rangherang ayem tentrem teu kanageun ku angin diri kunaon bet ngahulang wae Sunia cik sanaya dabongan Nyi Sunia ngahulang bae aya ku anehnya ari kahirupan cek Nyi Sunia siga anu teu ngajawab kana pananyana sanaya aneh kumaha Nyai nya sok we gara bareto Kang Sanaya teh manis sakitu dariana nih kageget kami tapi ku kami teh lain ditarimakeun da ieu mangadon dirurujit dituding anu teu uni sabalikna ari jalma anu puguh-puguh jahat ngaden hayo disuhun dina astagina ditanggei di apik-apik lir anu nanggei nog bebereumna megeus Sunia megeus montong marikan deui alam anu geus kaliwat ceuk sanaya motong omongan Nyi Sunia tapi ari Nyi Sunia mah keukeuh we cacarita saliwat malah siga pikaseurieun akang teh datang deui ka lemur bari ngaku ngaran sejen kacinta Kang Sanaya teh anger teu robah teu beak jeung teu sirna ari kami deui bet ngarasami kaheman jeung mika cinta ka jalma anu ngaran Amang bari anger cecep ka ngaran Sanaya padahal panjalmana mah eta-eta keneh dasar manusanya kahengkerna teh anger bae aya sacak mun teu hengker mun teu bodo meureun urang teh geus tiba heula ngahijinya ceuk Nyi Sunia deui parat nepi ka nyarita kitu luk Nyi Sunia teh tungkul ku sanaya mah diantep we Kang Sanaya kunaon atuh nasib urang teh nepi ka kitu pisan nya omongna teu karasa leungeun sanaya ngusapan punuk Nyi Sunia dideuhnaker tapi kituna teh ukur sakedeung sabab ari geus inget kana hiji perkara mah leungeunna teh dikepeskeun deui malah bari ngepeskeun leungeun sorangan teh hatena
ngadadak sumpeg ka urang teh loba pisan halangan harunganana. Godaan teh mani teu reureuh-reureuh. Padahal urang teh geus janji pasini rek ngahijinya. Ceuk Nyi Sunia, sanaya mah teu wani nemalan ngahulang we gawena teh. Geus kitu kadenge Nyi Sunia cacarita deui. Kunaon atuh Kang? Ka urang teh mani loba pisan anu ngagoda. Jeung pisalakieun pisah. Jeung anak oge jauh. Akang nakamana atuh ayeuna ari si Rodia? Omong Nyi Sunia bangun anu kakara inget ka anakna nyatana Nyi Rodia. Ngadenge Nyi Sunia inget ka Nyi Rodia, hate sanaya ngadadak ngeleper. Kumaha teu rek kitu sabab lamun obrolan geus anyog gana nyaritakeun Nyi Rodia, tangtuna oge bakal anyog gana nyaritakeun ririweuh. Ikhlas teh kabina-bina. Ulah miyuni balebat Mitra kaum dangu Cegarentes hate sanaya bari ngahruk bingung tulus aing digampar ku Nyi Sunia teh ya. Kumaha teu rek kitu da manehna mah nyahoeun pisan. Yen aing teh geus boga pola teu uni jeung anakna. Tapi disagigireun mikir kitu sanaya oge heran. Heran aing teh. Damun mah arek amek ka aing atuh Nyi Sunia teh kudu geus amek ti barang heling sawatara poe kaliwat. Tapi nah atuh ayeuna masih acan katara tanda-tanda Nyi Sunia arek ngamuk. Malah batan amuk-amukan mah manehna teh ngadan cacarita perkara paninengan-paninengan anu lawas. Sanaya eureun ngalamuna basa Nyi Sunia geus ngajak cacarita deui. Asa geus lawas kami teh teu tepung jeung si Rodia anak kami. Kang sanaya sugan nyaho. Nah di mana ayeuna eta budak teh? Ceuk Nyi Sunia matak nimulkeun rupa-rupa pikiran keur sanaya. Mitra sanaya ngagerentes deui dina hatena bari nginget-nginget deui. Lamun Nyi Sunia nyarita saperti kitu, ukur netelakeun yen manehna teh sama sakali teu inget kana kajadian-kajadian salila manehna keur kasarumahan. Tapi pan mangkukna mah cenah manehna teh ngadengikeun obrolan aing jeung Ki Ragapati. Nu matak manehna jadi nyaho ngeunaan nasib aing anu kena ku fitnah teh. Nah Nyi Sunia teh henteu ngabandungan obrolan sagemleng. Nah kitu ceuk hate sanaya. Sanaya inget waktu Nyi Sunia dianggap keur kapiuhan, manehna ngobrolkeun perkara hubungan manehna jeung Nyi Rodia. Alhasil, lamun ayeuna Nyi Sunia henteu amek teh, tangtu obrolan perkara Nyi Rodia mah henteu kaburu ka Bandungan. Kitu ceuk pikir sanaya. Nu matak sanggeus ngajudi kitu sanaya teh hatena ngarasa longsong. Sahandeuna meureun pikeun danget ayeuna mah manehna teh moal diamuk ku Nyi Sunia. Aya rupa-rupa atuh gogoda teh. Baheula kudu abur-aburan da sieun dituding goreng ku Nyi Sunia. Ari ayeuna anger we ngarasa sieun ku manehna teh. Da heueuh atuh ku aya-aya wae. Ceuk hate sanaya deui.
pikeun nyalengorkeun pananya ngeunaan Nyi Rodia sanaya tetelepek ngeunaan kaya Nyi Sunia samemehna manehna eling deui. Lain Nyai, kami mah teu waleh-waleh heran. Nyai teh meunang sababaraha lama bangun anu lang-lang ling-ling. Da buktina ka saban jalma oge teu apal jeung gawena teh ngan amuk-amukan wae. Cing, da ieu na mah geus eling, terangkeun atuh. Kunaon harita mah make kitu. Ceuk sanaya bari geus ngekeuweuk pigeulang leungeun Nyi Sunia deui. Pikeun sakedapan mah Nyi Sunia teh ngabetem we. Mireungeuh Nyi Sunia ngahuleng siga anu keur nginget-inget heula, hate sanaya mah teu waleh dagdigdug. Aing mah da teu poho. Nyi Sunia teh manis sakitu ceuceubna ka aing teh. Panonna oge moncorong siga hurung jeung huntuna oge kekerot siga anu rek nyeget. Tada teuing amek namun ayeuna manehna teh inget deui kana kaceuceubna. Ceuk hate sanaya ngan untungna naon-naon anu dipikarisina teh henteu bukti. Puguh kami ge heran. Kunaon jeung aya naon atuh harita teh. Ceuk Nyi Sunia saenggeus rada lila ngahuleng mikir-mikir. Nyai teh jadi jalma anu gangas jeung kejem Nyai. Ceuk sanaya tapi henteu neruskeun carita anak-anak. Da sok bisi nimulkeun kareuwas keur Nyi Suniana. Puguh kami ge heran. Disebut teu eling da inget. Ngan disebut inget da nya atuh siga anu teu eling. Omong Nyi Sunia panonna neuteub ka jauhna. Jadi sama sakali Nyai teh teu ingetnya. Yen salila eta sabenerna mah geus sababaraha kali tepung jeung kami. Ceuk sanaya tumanya deui. Mitra kaum dangu, sanaya ngarasa yen salila Nyi Sunia jiwana keur kasarumahan teh ingetanana geus teu cumpon. Mun mah manehna siga anu inget, tapi eta mah ukur jalan pikiran anu geus kapangaruhan ku jalan pikiran lelembutan Nyimas layang kinkin. Minangka bukti geuning Ki Jurangrong oge kumanehna mah disebut Ki Banaspati. Ari dirina ngakukeun Nyimas layang kinkin. Anu teu kurang-kurang helokna tetela jirim sanaya teh ku Nyi Sunia harita mah dianggap Ki Ginggi nyaeta sinatria pajajaran anu salawasna teu waleh ngelingan Nyimas layang kinkin. Jeung Ki Banaspati malar ulah leupas tina adeg-adeg bebeneran. Nengetan yen paripolah Nyi Sunia salila teu eling teh kawas kitu pikeun sanaya mah sabenerna karasa aya kaatoh anu sumeleket. Kumaha teu rek kitu. Sabab ku jalan kitu ngandung harti. Yen paripolah manehna jeung Nyi Rodia teh sabenerna mah teu kanyahoan. Jadi lamun mah sakali waktu Nyi Sunia kungsi ngunyem nyebut ngaran manehna, bisa jadi eta henteu ngawakilan kasadaranana anu sampurna. Kawas ceuk caritaan Eyang Haji Pagerjaya harita. Cenah Nyi Sunia teh jiwana ngagantung sakapeung kabedol ku rasa kamanusiaanana, tapi sakapeung kabedol ku jiwa anu nitisna. Hate sanaya ngarasa atoh dumeh lalakon manehna jeung Nyi Rodia acan kaboker ku Nyi Sunia. Malah cek garentos hatena sanaya aing ge tetep we bingung nah rek nepi ka iraha ieu perkara disumbut salindungkeun ka manehna. Saenggeus rada lila ting haruleng
sanaya mimiti cacarita deui ka Nyi Sunia. Anu geus mah geus we urang popohogeun. Ayeuna mah urang nincak kana lamaran anyar. Nyai hirup teh ayeuna mah ulah nguleuweut wae. Ulah ngeuleuweut wae Sunia. Ceuk sanaya teuing naon maksudna make nyarita kitu. Di omongan sarupa kitu, Nyi Sunia ungeuk malah bari ngalieu kagigir neuteub sanaya. Nyeh manehna teh imut. Mireung Nyi Sunia imut hate sanaya teh bet ngarasa peurih. Bareto mamun diajak imut ke Nyi Sunia, hatena teh mani bungangang. Lamun mah harita aya nu mere masa geneul kitu nya, masih kene aya ajenan imutna Nyi Sunia tibatan masa geneul mah. Tapi ayeuna mah mireung Nyi Sunia imut, hate sanaya ngarasa peurih. Sabab imutna Nyi Sunia ayeuna karasa siga nu ngece kana ajen inajen hirup sanaya. Duh, aing teh ayeuna mah mani asa teu ajenan hirup teh. Aing ngarasa Nyi Sunia teh masih kene miharep aing. Tapi sabalikna anu dipiharep ngadon milampah pola nirsa. Nya kumaha rek teh disebut kitu. Ka indungna bogoh tapi ka anakna ge ngaladenan. Sanajan aing nyebutkeun lain salah aing, tapi anger we aing teh salah. Dabongan make ngaladenan. Ceuk hate sanaya bingung. Lamunan sanaya buyar, saenggeus Nyi Sunia kadenge cacarita deui. Syukur atuh mungkang sanaya daek nitah kami. Miceuna langse kasedih mah. Meureun mana kitu oge Kang sanaya teh masih kene daek ngaku ka kami. Lamun nya kitu ayeuna mah kami teh sukalila daek dipihukum ku Kang sanaya. Sanajan dina kaayaan kumaha bae oge. Rek dibeureum rek dihideung. Rek dibabawa kana liang cocopet. Sasat kami mah arek ngagugu bae. Da geus tetela atuh kanya Kang sanaya ka kami teh teu laas-laas. Omong Nyi Sunia matak namahan kabingung keur diri sanaya. Akang bisi arek isuk arek pageto mihukum kami. Heug teh teuing. Hate kami caang bulan narawangan. Omong Nyi Sunia deui. Ngan Nyi Sunia teh jadi ngarasa helok. Dumeh sakitu diasong-asong. Sanaya mah ngahruk bae. Kunaon? Akang teh bet ngahunted bae. Nah, geus teu bogoh ka kami. Nah dumeh kami teh ayeuna mah geus tanpa daksa. Beungeut codet suku jingjet kitu. Atawa Kang sanaya teh ayeuna mah geus boga gantina kitu. Ceuk Nyi Sunia norostos narajang sanaya ku rupa-rupa pananya. Lain gitu Sunia, lain gitu. Temal sanaya bari acan nyaho arsa naon anu bakal diasongkeun. Nya naha atuh teu daek nemalan geuning. Nya eta Sunia. Nya eta naon Kang? Bab heula duanana jarompling. Sunia ge cicing tapi jempling sote da puguhkeun nungguan jawaban sanaya. Ari sanaya cicing keneh teh da apan keur neangan naon pi jawabeunana. Kieu Sunia. Kieu kumaha Kang? Nyi Sunia mani geus teu sabar hayang geura nampa jawaban ti sanaya. Samemeh ngajawab deh sanaya marumeng hapeula. Lamun bisa mah urang teh ulah waka cacarita perkara anu hiji eta Sunia. Temal sanaya ragu-ragu nyaritana. Da nyawe naon anu jadi kahariwang sanaya teh ngabukti.
tadi teh manehna mikir mun manehna ngasongkeun eta omongan Nyi Sunia tangtu kuciwa. Da kitu pisan buktina teh geuning. Kabireung para Nyi Sunia jadi reueuk lir mega anu pinuh ku pihujaneun. Sirah Nyi Sunia ngeluk tungkul, malah siga-siga nahan cimata. Nya meureun geus kituna. Geus kituna nasib biri we ieu mah. Cek Nyi Sunia cipanona marebei. Sunia, wayahna ulah waka ngobrolkeun eta perkara. Urang teh keur loba urusin perjuangan dina ngalawan penjajah acan rengse. Adulian ti eta secara pribadi urang ge keur nyanghareupan kasedih. Ceuk sanaya ngalalemu kasedih. Kasedih naon? Cek Nyi Sunia masih keneh euriheun. Salila Nyai teh eling teh. Meureun Nyai mah teu nyaho. Pasti teu nyaho Sunia. Yen di lemur harita teh aya bancang pakewuh. Aya bancang pakewuh. Naon? Cek Nyi Sunia curing hak. Harita teh Gunung Salak Bitu. Ngaleled lembur Bantar Jati Gilang. Ceuk sanaya. Nyi Sunia ngahulang heula siga anu nginget-nginget. Nya kami oge asa nyaho. Malah nya ti harita ingetan teh jadi poek. Sanggeus aya guludug ting jeleder dituturkeun ku si lalatu ti Gunung Salak. Les kami teh katurelengan teu inget di bumi alam. Ingetan kami teh asa ilang asa henteu. Nyati harita satu tasna ngadengeneng nong. Cager. Wah Midra anyagal. Kabujeng neng nong. Dugi kadi heula. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing diteraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.